A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza azaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra wallahu a'lamu bimuradi. Wa idza azaqna lan tatkala nyicipakeun isun agung an-nasa ing manusia ay kufaro maka tak tegese pirang-pirang kafir Mekah. Ieu nu hese na teh di dieu ye pandina kitab aya kafir kufar jeung sajabana piraku urang kudu ngaganti non muslim nya ieu dina kitab pribadi. Aya kufar maka tarahmatan ing rahmat matoron nyatane udan wa khosban lan kasuburan mimba didoro saking sausene madarat buksin nyatane bahaya wajad bin lan paila wajad bin wajadabin masathum kangenani ya doro ing kufar Mekah idza lahum makru fi ayatina maka kaget iku tetep kadoe kufar Mekah makrun utawi gawe tipu daya di ayatina ing dalam sake ayat isun agung bil istizai kalawan angguguyon wa takzibi lan anggorohaken kulillahu asra'u makro kul ngucapira Muhammad Allah lahum kadue Allah kul ngucapira Muhammad lahum kadue kufar Mekah ngucap ing lapad Allahu utawi Allah asra'u iku leuwih gelis atau leuwih gancang apane makron ngabales tipu dayane mujazatan tegese ngawalese inna rusulana yaktubuna ma tamkurun inna rusulana ing satune pirang-pirang utusan isun agung al hafazata nyatane pirang-pirang malaikat hafazoh yaktubuna iku nulis ya rusulana ma ing barang kang gawe makar ira kabeh bitai kalawan nganggo tak tamkuruna kang gawe makar ira kabeh wal yai lan nganggo iya yam kuruna kang gawe makar ya kufar Mekah mun maketa langsung muhtob eta tia tamkuruna makar ira kabeh lawan Kangjeng Rasul ketika di Mekah Abu Jahal CS Abu Jahal mengenal orang tia konco-konco bebaturan daripada Abu Jahal aya Nador aya Walid bin Mughirah ialah tilu serangkai anu terus-terusan mendebat menghina menghantam melawan daripada junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu musuh-musuh lapis pertama engke aya musuh lapis kedua cuman musuh lapis kedua mah menang sinar hidayah di penghujung daripada Kangjeng dakwah di Madinatul Munawwarah sinar hidayah menimpa daripada sinar hidayah turun ke para musuh-musuh Islam lapis kedua pan ieu tia sanggeusna Abu Jahal pae alus teuing eta mah modar Abu Jahal dipencit Abu Jahal ketika perang Badar langsung hulu na Abu Jahal tia dicekal-cekal dibalangkeun ka Bi'rul Qalim tuh mun urang ka Mekah teh ya ieu aya kuburan Bi'rul Qalim tempat ngubur hulu na Abu Jahal geus kitu ieu teh Nador modar Walid bin Mughirah pae eta kan perang Badar maka pecah perang kedua perang Uhud ialah tokoh lapis kedua muncul Ikrimah bin Abu Jahal anak Abu Jahal dendam aing bakal
muncul wa Khalid bin Walid. Iya Khalid bin Walid dia anak musuh bolongkotan Walid bin Mughirah. Muncul Khalid bin Walid. Masya Allah. Ini kan pelihara luar biasa. Di bawah komandan Abu Sofyan. Berangkat menuju daratan Uhud untuk perang kedua melawan baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke ieu nyaritakeun ieu teh strategi perang Uhud. Heulanan cuman di penghujung ketika ieu taklukna Qataib Khaibar, maka bersimpuhlah Khalid bin Walid langsung mengucapkan syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masya Allah, jadi tentara panglima terbesar sepanjang sejarah sampai datang ke detik ayeuna moal aya nu mampu mengalahkan ketangguhan Khalid bin Walid. Ieu lah tentara Islam anu nyana ngomongkeun ieu hirup aing diwakafkeun lantaran baheula pernah ngalawan Islam, wari aing hirup sepanjang hidup deuk dipake perang. Khalid bin Walid. Sinar hidayah masuk ke putra daripada Abu Jahal, Ikrimah bin Abu Jahal, bersimpuh di hadapan baginda asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah, termasuk Abu Sufyan. Masya Allah, putra-putra musuh jadi bintang-bintang surga. Tuh mentakan iyalah ulah dilawan kurang tiap di lembur misalnya aya nu hewa kajenkeun be sugan di anak nama henteu nu hewa luar biasa ngamusuhan biasa ka urang beuh masalah antepkeun be sugan diincu nama henteu. Tuh mantep luar biasa, Masya Allah. Coba Haji Pendi wah enggeus dienas Abu Jahal mah mantakan urang ngomongkeun kafir Abu Jahal teh atuh teu nadaon lantaran enggeus aya nasna. Urang secara tahsis ngomongkeun mudah-mudahan dikutuk Abu Jahal, dikutuk Nador, dikutuk Walid bin Mughirah eueuh masalah lantaran enggeus aya nasna nya nama dijatakeun kafir. Nu teu meunang ge urang teh secara tahsis ngaudoakeun ka kafir secara tahsis ieu nu eueuh enas. Urang boga tatangga ngaran Tegwan nyana agamana Kristen laju paeh urang ngadoakeun mudah-mudahan eta tatangga aing nu ngaran Tegwan ngarebek di neraka. Teu meunang teu meunang kunaon pan urang teu nyaho buah-buah mah nyana waktu endek paeh teh meunang hidayah maca 2 kalimat syahadat pan teu nyaho urang teh ieu dirahasiakeun bener ku Allah urusan masalah iman jeung teu iman urusan Gusti Allah. Sanajan urang kan belum tentu urang teh akhir hayat teh mantak ieu anu diceungceurikan ku para ulama-ulama anu teu eureun-eureun dipenta. Masya Allah, nas'aluka husnal khatimah supaya maut di akhir hayat mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu masalah tuh mentakan ieu bentengan keimanan urang melalui mahabbah cinta, bentengan keimanan urang melalui urang terus hazanah ngaji, bentengan iman urang melalui urang terus ngadedeket ke para ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Kangjeng Rasul kan dakwah di tengah-tengah lingkungan masyarakat Mekah 13 tahun Kangjeng Rasul dakwah di Mekah. Ke kalimasna anu bakal natiakan ieu Abu Jahal memimpin daripada persidangan di Darun Nadwa, bunuh mati Muhammad. Kakarak aya perintah hijrah ke Madinatul Munawwarah, dakwah di Madinah selama 10 tahun. Maka genaplah 23 tahun dimulai diutusna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Yuswa 40 tahun, 13 di Mekah, 10 di Madinatul Munawwarah, berarti genap 23 tahun usia daripada baginda. Hanya 23 tahun masa-masa dakwah. 23 tahun.
langsung mendemonstrasikan Kangjeng teh di tengah-tengah masyarakat bahwa kaula teh nabi terakhir utusan Allah Subhanahu wa taala, nabi Allah Rasulullah anu langsung turun malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian Kangjeng Rasul mengajak umat manusia supaya iman terhadap Allah Subhanahu wa taala, mengajak umat manusia supaya percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala, ninggalkan akidah kepercayaan terhadap berhala-berhala, Lata, Uzza, Manat, tinggalkan. Masya Allah, ulah dianggap dakwah Kangjeng Rasul teh mulus bertaburan bunga-bunga di kiri dan kanan. Ulah dianggap mulus dakwah Kangjeng Rasul tia dengan tepuk sorai nak manusia. Masya Allah, justru perjalanan anu sangat luar biasa penuh dengan kerikil-kerikil. Abu Jahal melawan daripada baginda Rasul. Ngeunah bae eta si Emad ngomong ke Nabi, nyebut lagi Emad, cak batur nanador, bah Emad mana? Alo teh ya, alo abah. Ulah ngomongkeun alo lebah kieu mah. Tenak aing mah. Saeta geus teu akur ideologina jeung aing. Geus teu akur ideologina jeung kolot-kolot. Urang keur ngeunah-ngeunah nyembah kana dewa Lata, keur jemah nyembah. Ngeunah-ngeunah ieu teh nyembah kana dewa Lata, dewa Uzza, dewa Manat. Kunaon si eta ngomongkeun andahan pangeran teh hiji Allah cenah aing teu wau dor. Ribet luar biasa, Masya Allah. Tapi nu jelas pengikut Muhammad makin ngalobaan, makin ngalobaan. Palercayaeun bahwa eta Muhammad teh nabi, Muhammad teh rasul. Dor, bendung dor, supaya masyarakat ulah percaya. Kumaha carana eta teh? Jangan ngomongna kumaha eta dor. Jangan ngomongna teh japan ngaku nabi ngaku rasul. Ke dor. Ari ngaran nabi ngaran rasul mah aing baheula ngadenge-denge. Tatangga urang teh tatangga urang anu beragama Yahudi sok ngomongkeun Yesus anu jujurna cenah eta teh nabi rasul. Ngomongkeun Zakaria, ngomongkeun Ibrahim, ngomongkeun Musa, ngomongkeun Soleh. Eta kan nabi rasul. Gadengena kan eta teh Musa anu sok disebut Moses. Moses ngabogaan enjat-enjat gitu. Naon bah? Cenah kan ari ngaran nabi rasul mah ngabogaan enjat-enjat. Bah, ngisinkeun ngomong kos kitu mukjizat gitu. Teu bisaeun Abu Jahal ngomongkeun mukjizat, enjatnya nama. Teu kira-kira, luar biasa. Ari garan nabi garan rasul mah tuh kos itu teh kos Moses, kos Musa ngabogaan mukjizat istimewa. Aya deui eta teh Nabi Soleh ngabogaan mukjizat, onta keluar tina batu blegedag luar biasa, kan istimewa. Ari Muhammad naon istimewana? Tuh mantakador bendung masyarakat ulah supaya percaya terhadap Muhammad, bandingkeun ke jeung nabi-nabi baraheula. Bejakeun ka masyarakat ngaran nabi ngaran rasul mah kudu ngabogaan mukjizat. Muhammad mana mukjizatna? Bejakeun deuleu ngomongkeun keistimewaan Musa. Nabi Musa ngabogaan mukjizat teh kan tongkat mukjizat. Nyana teh akan kabur di negeri Mesir kan negeri Madian. Di negeri Madian dipulung ku Kangjeng Nabi Allah Su'eb, dipulung minantu, ditikahkeun ke jeung salah satu putrina nu ngaran Siti Sopuria dengan mas kawin ngangon embe 7 tahun. Bah 7 tahun. Asana lamun Haji Pendi mah mundur rasana. Hampura cak Haji Pendi ieu teh kudu ngangon embe 7 tahun memaningan nyaran di Kang deui. Dikawinkeun ku Kangjeng Nabi Allah Su'eb
Nabi Allah Musa alaihissalam dengan mas kawin ngangon embe 7 tahun dikawinkeun jeung Siti Sopuria. Malah macak Nabi Soeb Musa mun kumaneh diteruskeun eta ngangon embe datang ka 10 tahun berarti nambah 3 tahun dikawinkeun deui ke jeung adina nu ngaran Siti Laya. Maka nyandung teteh jeung adi boleh dalam syariat Kangjeng Nabi Allah Su'aib Kangjeng Nabi Allah Musa alaihi salam. Cuman syariat itu sudah disalin di syariat akhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu meunang nyandung teteh adi, teu meunang alok jeung bibi dicandung, teu meunang dalam syariat Islam, syariat Nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam syariat Kangjeng Nabi Allah Soeb boleh menang besi endek segala kunang lain jadi ayeuna kos nu laku beheran aing mah Gusti ya Allah ya Rabb. Cak Nabi Soeb teh Musa bapak tuh boga tungked cokot maneh pan kuari teh ieu ngangon embe sok tuh di gudang cokot asal ulah nu ngagantung bleh pojok ulah dicokot ku Kangjeng Nabi Musa teh ka gudang. Begitu dibawa ka Kangjeng Nabi Soeb ieu bah waget Nabi Soeb ku gagabah dia Musa tuh ku gagabah pancak abah ge ulah nu di pojok eta teh balikeun deui ka gudang tenden ulah nu eta pan loba tungkad eta teh di gudang cokot ulah nu eta. Maka Kangjeng Nabi Musa sumuhun bah harita keneh dibawa deui ka gudang ditenden di pojok. Nabi Musa nyokot deui di pojok nu ieu teh be dibawa deui ieu bah nu ieu ternyata nu dicekel nu eta deui bah molotov Kangjeng Nabi Allah Soeb nanaonan Musa pancak abah ge ulah na eta tende deui tegap mitoha kami nantu kudu tegap. Padahal mah Nabi Soeb di hatena mah bungah jeung seuri luar biasa. Kunaon lantaran eta teh tungked tuturunan ti sorga teh ya dibawa turun ku malaikat Jibril dibikeun ka Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Ti Nabi Adam diturunkeun ka Kangjeng Nabi Allah Sis alaihi salam. Ti Nabi Allah Sis diturunkeun ka Kangjeng Nabi Anus. Ti Nabi Anus diturunkeun ka Kangjeng Nabi Kainan. Kangjeng Nabi Kainan diturunkeun dia terus turun temurun datang ka Kangjeng Nabi Allah Idris alaihi salam. Ti Nabi Allah Idris ge turun temurun datang ka Kangjeng Nabi Allah Nuh alaihi salam. Terus turun temurun nu nyekel tongkat eta moal bisa lamun lain pangkat nabi pangkat rasul. Nu nyekel tongkat eta moal bisa lamun lain jelema nu diwasiatan. Misalna terputus nabi teh ya dina masa ieu cuman engke bakal aya wasiat ieu engke bikeun ka si anu moal aya nu bisa nyekel tongkat eta mah lamun lain calon nabi calon rasul. Mantakan Nabi Soeb bunga anu sangat luar biasa hatena mah sebab minantu ieu minantu aing berarti calon nabi. Moal pati-pati mampu nyekel tungkat eta lamun lain calon nabi. Moal pati-pati mampu nyekel tungkat eta lamun lain calon rasul. Ngan tetep ari di hareupeun minantu mah kudu serem bae tegas. Sanajan urang hook jasa ge ka minantu tetep kudu jaga image gitu mah. Waduh. Kunaon lamun diajak seuri beta milih menantu teh eta teg be ngayu be dimajak engke na surat taneuh biak kabeh ku menantu gitu engke na tetep molotot biasa sanajan bunga ge hate mah ulah waka dikaluarkeun kabeh tenang be. Masya Allah datang ka 3 kali kakarak dibikeun milik anjeun Musa set dicekel ya Allah wah luar biasa. Nabi Musa alaihissalam nyekel tungkad eta teh ngangon embe janggon ngeprakan dang daunan jang parab be
Sawaktu-waktu ku Kangjeng Nabi Musa teh lamun keur capek terus beto dipake ieu teh. Kadang-kadang diuk Nabi Musa di tengah huma sorangan be jenuh Nabi Musa teh ieu lamun keur jenuh Kangjeng Nabi Musa lamun keur ieu kasepian Nabi Musa di tengah leuweung di tengah sawah di tengah huma sorangan be itu tungkeun nyampeurkeun ngajak ngobrol. Tungkeun ngajak ngobrol. Ya Allah ya mun keur kacapean Kangjeng Nabi Musa teh lantaran turun naik gunung ieu teh leuleus luar biasa cangtungkeun Musa geus geura naik kana tungked teh hiber ieu keur can naon ieu can geus mulai kos kitu tah ieu ngaranna irhas kos kitu untuk calon nabi calon rasul diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala encan ngomongkeun mukjizat encan ngomongkeun mukjizat ieu mah teh seperti itu. Ya Allah kakara Kangjeng Nabi Musa teh ya sanggeusna perjalanan ngangon 7 tahun kabeneran keur hamil ieu teh keur hamil 9 bulan pamajikanana unjukan bebeja kami toha Bapak geus kangen ka kampung halaman deuk mudik ieu teh. Jadi aya mudik Nabi Musa pulang kampung cak Nabi Soeb teh ya pan lain dilarang Musa ya teh pandemi can aya pandemi diizinan luar biasa Masya Allah pohara lu awas berita anu sangat luar biasa Kangjeng Nabi Allah Musa ieu kan tetap di mata-matai ieu orang-orang hebat di mana bedek muncul pasti aya mata-mata ulaan pasti baik di kalangan biasa maupun di kalangan musuh-musuh terus memata-matai kamana perjalanan kamana gerakan maka Kangjeng Nabi Musa pun mudik ti Madian menuju Mesir ke kampung halaman ieu lain kana jalan nu biasa sebab jalan nu biasa ieu loba mata-mata loba razia jadi jalan tikus mudikna Nabi Musa terus gitu ya teh ya Allah ya Rabb Gusti nu agung ya Allah ternyata kata limbeng di perjalanan Nabi Musa teh sebab henteu jalur kanu jalanna kanu luar biasa make Google sinyal pan di tengah gunung jadi sinyal parah luar biasa Gusti kabeneran pamajikan teh ya lebah dinya teh deuk lahiran nya tengah poti nya tengah peuting nya pedabah eta teh usim tiris ieu suhu pada saat eta teh di bawah minus ngagibrik tiris otomatis didinya katirisan bari kejeung ieu kata limbeng Nabi Musa ngomong ka pamajikanna sabar ya Neng cicing kakak deuk nyaran ieu seuneu maksud nyaran seuneu teh kieu ye didinya loba akar-akaran diadukeun akar-akaran teh tek bengke ngagenyai hurung jadi kan korek baheula mah korek kan korek ada kuari mah teu babari be aya bawa korek eta teh kan korek baheula mah tah ieu teh mun aya akar-akaran diadukeun tek engke ngagenyai hurung atawa batu-batuan tek be diadukeun hurung ka cara ngahurungkeun di tengah leuweung zaman baheula melalui diadukeun akar-akaran melalui diadukeun batu-batuan lantaran musim tiris di bawah minus atau diadukeun teh eueun hurungan jabaseuh kasulitan sangat kasulitan Kangjeng Nabi Allah Musa ti dieu lah Nabi Musa teh keur dieu kunaon di tengah-tengah gunung di ditu aya seuneu seperti api unggun mantakan bebeja ka pamajikanna Neng di dieu bae ulah ka mamana kakak endeu ka ditu deuk menta seuneu banguna aya nu keur nyieun api unggun di ditu di samping kakak menta seuneu deuk nanyakeun jalan menuju Mesir sebab ieu kata limbang
Ya Allah ya Rob, iyalah Kangjeng Nabi Allah Musa alaihissalam berangkat sorangan, iya aya di Wadil Muqaddas. Ternyata kaget Nabi Musa, seneng anu ayat ya dina sajaroh dina hiji tangkal kayu eta teh base dirinya aya seneng urung set kaluhur luar biasa tapi teu garing tatangkalan. Ongkoh aya seneng dirinya tapi teu garing terus bedirinya ya berubah anu tatina seneng ngagebur teh berubah jadi cahaya anu sangat pohara. Aya suara di dijat ya ikhla na'lai, buka sendal wahai Musa. Masya Allah, wa ana rabbu. Kayak panjang luar biasa nyaritakeun mukalamah Kangjeng Nabi Allah Musa ieu di Wadil Muqaddas pertama. Engke mukalamah di Kangjeng Nabi Allah Musa di Bukit Sinai. Ia mulai didinya lah Kangjeng Nabi Musa diangkat ku Allah ngajadi nabi, dijadi rasul di pertengahan perjalanan antara Madyan Mesir Madyan di tengah-tengah ayat Wadil Muqaddas. Sehingga dia ulah salah paham, ulah salah ngartikeun antara Bukit Sinai ke jeung Wadil Muqaddas. Bukit Sinai tempat turuna kitab suci Taurat eta mah engke saenggeusna perjalanan dakwah Kangjeng Nabi Musa dipenta ku para Bani Israil. Ieu mah tempat turun daripada kitab suci Taurat Bukit Sinai. Ieu mah Wadil Muqaddas tempat pertama Nabi Musa diangkat ngajadi nabi, ngajadi rasul. Wadil Muqaddas. Ieu tidinya teh cak Allah subhanahu wa ta'ala pan dipertanyakeun wa matilka biyaminika naon aya di leungeun anjeun Musa tuh hiya asoy cak Nabi Musa ieu tungkad atawa kau kajang kula bersandar mun leumpang teh ngeunah jeung enggon ngeprakan daunan jeung loba keneh hawa iju uhro ma'aribu uhro loba keneh kepentingan cak Nabi Musa ku ngeunah-ngeunah mukalamah Nabi Musa jeung Allah diperpanjang ku Nabi Musa. Di samping diperpanjang ieu tia mengundang pertanyaan deui ma'aribu uhro supaya Nabi Musa teh ditanya deui ku Allah kaperluan naon maksudna gitu. Kaperluan naon Musa hayang terus be mantakan urang kan lamun ngobrol jeung kapogo ieu usahakeun seuna dipancing terus biasana panjang maksudna kan gitu. Kan eta teh urang kan lamun ngobrol jeung kapogo teh mancing-mancing be abeh terus be nyambung obrolan. Nabi Musa ge mancing kos ngaran we ma'aribu urot ya dan banyak lagi kepentingan kahayang Nabi Musa ditanya deui emang sia boga kepentingan naon Musa kan gitu kan. Ngecak Nabi Musa anu terus be ternyata ku Allah diputus kelanan untuk pertanyaan itu. Jadi nya kakarak Nabi Musa teh ku Allah teh dijajal Musa alki asal balangkeun tungkad pleg dibalangkeun ku Kanjeng Nabi Musa. Kunaon jadi orai. Cak sakaol harita keneh plegedeg jadi orai gede luar biasa. Cak satu pendapat mantakan timbul ya khosyah wal haibah sieun Kanjeng Nabi Musa dahsyat pohara luar biasa sehingga haribu lupat Kanjeng Nabi Musa heulanan cak sakawal mah lain kitu begitu dibalangkeun teh eta tungked teh jadi orai sagede tungked cuman wan fatahot ngagebukan ngagedean jadi make proses nanti nu ukuran kagedeanana antara ieu ketika calangap antara nu luhur careham luhur jeung careham handap teh 20 km cak sakaol 2 meter 20 meter calangapna 20 meter cak sakaol 20 km. Iya calangapna doang antara luhur jeung handap beuh atuh awakna sakumaha saeuheuh tah meureun. Ya Allah ya Allah Gusti sieun Kanjeng Nabi Musa lain sieun deui aya ngarasa haibah anu sangat parah
tidinya tia kakarak digerokeun deui ku Allah la tahab ulah sieun Musa khuzha cokot deui ketika aya perintah mah eueuh kasieun mantakan tek be dicokot ku Kangjeng Nabi Musa tah ieu nu hesena ge perintah sing ada perintah lamun geus aya perintah moal aya kasieun waliyun min auliyaillah lamun geus aya perintah ti Allah geus nya nama la khaufun alaihim walahum yahzanun hese luar biasa naon bagi lamun geus diparentah cak guruna berangkat sang murid tidak akan pernah takut ketika sang guru memerintahkan maju cak guruna teh maju sang murid tidak akan pernah takut ketika guru geus merintahkan maju naon bae ieu teh ketika diperintahkeun moal keung saeutik-eutik acan neuleuh naon bae ge moal kumbir saeutik-eutik acan lamun memang geus aya perintah ieu nu hesena ge perintah boga ilmu mantog datang ka luhur langit tapi eueuh perintah moal bisa sanajan boga ilmu handap sahandap jukut tapi lamun geus diperintah bakal hebat luar biasa ieu nu mahalna perintahna nu mahal mantakan ketika Musa tesieun Nabi Musa anu tataina lumpat neuleuh oray dicekel oray teh ya tak kembali deui jadi tongkat mukjizat ieu kakaraker dilatih ku Allah dilatih kajang naon lawan Firaun melalui tongkat mukjizat loba-loba keneh mantakan ieulah engke kakarak berangkat Kangjeng Nabi Musa menggemparkan anu sangat luar biasa tah tongkat mukjizat ketika ditenggelkeun iblis diasolkal bahar belah 12 jalan tol ieu teh lautan Kolzum laut merah belah lenggang kangkung ieu tia 12 keturunan Bani Israel melalui jalur masing-masing henteu pahili saeutik-eutik aja ketika Kangjeng Nabi Allah Musa memimpin Bani Israel terus berangkat saat-saat endek diberangus ku Firaun pada saat eta kunaon datang ka lebah pantai membentang lautan ka hareup neuleuh ka tukang musuh Firaun geus mulai ieu teh mengepung tinggal masyarakat Bani Israel marah ka Nabi Musa paeh urang ieu paeh urang lantaran ikan maju kecebur Musa mundur geus pasti geus moal salamet Musa cak kami ge urang geus bandingan pasrah ti baheula keneh Musa Firaun dilawan ulah dilawan Musa tiker ieu ge kami ngomongkeun ulah dilawan paeh Musa Masya Allah tegerna sang pemimpin saat seperti itu dalam posisi seperti itu kan eta teh dihadapkan karena buah si malakama ngaranna dimakan ayah mati tidak dimakan ibu mati waduh pan eta mah ngaranna sekak seter kos gitu ngaranna ayo coba maju kecebur lataran laut mundur musuh geus menerkam pan eta sekak seter dimakan ayah mati tidak dimakan ibu mati duh mantakan kan bahasana ge cak masyarakat Bani Israel teh Musa mantakan ge geus bandingan ulah bilu main pan lamun main mah sekak seter kos kieu ngaranna Gusti sama inget main catur bae heulana ye perjuangan Kangjeng Nabi Musa luar biasa kan baheula betapa tegarna Kangjeng Nabi Musa menghadapi situasi seperti itu la tahab ulah sieun wahai para Bani Israel innallaha ma'ana ieu seorang pemimpin di hadapan masyarakat tidak boleh mengeluarkan kata-kata anu pisieun kata-kata anu pi khawatireun kudu tegar bae ieu sanajan deuk paeh ge geus ulah sieun innallaha ma'ana tuh kakarak tipikal seorang pemimpin ieu mah pemimpin sih gitu kakarak ngeuleun nyaho kemana ya geus abing geus kitu mah bukan tipikal seorang pemimpin seperti itu tuh ya Allah ya Rabb kakarak turun malaikat Jibril alaihissalam membawa perintah wahyu ti Allah subhanahu wa ta'ala hai Musa idrib bi'asokal bahar wahai Musa tenggelkeun tongkat mukjizat kana lautan kakarak der ditenggelkeun ku Nabi Musa
ieu ngebeledeg 12 jalan tol lenggang kampung didinya. Tah ieu kan peristiwa nu sangat luar biasa dahsyat, anu sangat fenomenal. Berita tentang mujizat itu tidak pernah terhapus oleh ieu teh tergerusna zaman. Termaktub dan tercantum dalam seluruh kitab-kitab suci. Dalam kitab Zabur tentang mujizat Nabi Allah Musa, dalam kitab Injil tentang mujizat Nabi Allah Musa, termasuk dalam Al-Qur'anul Karim. Lain letik-letik mujizat ieu teh. Berita istimewa na mujizat na Kangjeng Nabi Allah Musa sangat populer, lain di kalangan Yahudi baik, lain di kalangan Nasrani baik, di kalangan penganut penyembah agama pagan nu nyembah kada dewa-dewa termasuk Abu Jahal mendengar berita hebatna Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka didieulah Abu Jahal menuntut, hai Muhammad, tuh gampang sahabat ge jelema bisaeun ngaku aing nabi, ngaku aing rasul, tapi bana kaistimewaan maneh Muhammad. Tuh ngaran nabi ngaran rasul mah Musa anu mampu ngabeulah lautan melalui tongkat mujizat. Ieu kakarak nyaritakeun tongkat mujizatna Nabi Musa. Encan nyaritakeun ieu teh kaluarna onta mukjizat di Kangjeng Nabi Allah Shalih alaihissalam, nabi rasul pemimpin daripada kaum Samud anu diporak-porandakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ieu kan istimewa luar biasa. Tah dihinain ti nama Kangjeng Rasul ku Abu Jahal, dihina Kangjeng Rasul ku Nador, dihina Kangjeng Rasul ku Walid bin Mughirah tentang mana Muhammad keistimewaan mana mukjizat ngaran nabi ngaran rasul mah ya boga mukjizat lah. Wa yaquluna laula unzila alai ayatum mir rabbi, penghinaan daripada orang-orang kafir musyrikin termasuk di jerona Abu Jahal, Nador, Walid jeung Mughirah didijang ngomongkeun, hai Muhammad sarua jeung halla unzila alai ayatum mir rabbi, mana keistimewaan maneh Muhammad ngaku nabi ngaku rasul, mukjizat keistimewaan ti pangeran mana ulah ngaku nabi rasul doang sasaha ge bisa tama. Nu ieu ngaku nabi, nu ieu ngaku rasul, ngaku nabi ngaku rasul, tapi kan kudu boga istimewa na maneh mana tuh deuleu Musa mah pantes ngaku nabi ngaku rasul, boga istimewa tongkat mukjizat. Musa mah pantas ngaku nabi ngaku rasul, boga keistimewaan leungeun mukjizat. Musa pantas boga keistimewaan nyana boga mukjizat ketika Firaun ieu teh dilanda musibah ngan hukur ngangkat leungeun doang harita keneh sekejap musibah hilang. Tuh deuleu keistimewaan waya di Kangjeng Nabi Allah Shalih alaihissalam. Mantakan di dieu teh ya kama kana lil anbiya'i minan naqah wal asa wal yad. Perlu dilayanan ulah tah Abu Jahal, Nador, Walid anu menantang ka Kangjeng Rasul teh ya. Teu perlu dilayanan. Henteu. Ulah aneh. Terus generasi zaman terus be generasi Kangjeng Rasul diganti ku generasi sahabat. Tabiin, atba tabiin, atba datang ka ayeuna. Anu dakwatul Islamiyah pasti loba anu nyeungseurikeun, loba anu ngaistihza, loba anu ieu teh ngaguguyon, loba anu ngahina, ulah aneh itu mah memang geus sebuah perjalanan. Geus. Ya nu kuari be ngaji, kuari be engke bakal aya nu ngomong ieu komentar kieu ieu. Nu bakal komentar kieu, kok maca salawatna bedanya? Ya kan? Aing nyaho di pikiran dararia. Gitu kan eta teh. Atuh deuk naon kudu mikiran urusan masalah gaya maca salawat. Ya. Permasalahanna wa yaquluna. Pohara luar biasa kan? Pertanyaan seperti itu kan sama 20 tahun yang lalu pernah dipertanyakan ketika Abah almarhum membaca salawat kemudian dilanjutkan ke guru orang Abah Uci. Itu kan berbeda salawat Abah jeung salawat Abah Uci.
Ya kan? Akankah 20 tahun yang lalu kembali pertanyaan itu? Masya Allah. Yeah. Innamal ghaibu lillah. Urusan masalah anu gaib lillah. Termasuk urusan masalah mujizat-mujizat, keistimewaan lillah. Hai, Nabi Allah Musa boga tungkad, ya lamun ku Allah teu diparentah al-kibrit di asokal bahar, sanajan dikeprak-keprak ku Kangjeng Nabi Musa ka laut moal beulah-beulah. Keprakeun moal bisa. Ayo. Ketika aya diperintah ku Allah teh edeb di asokal bahar kakarak beulah. Lamun eueuh diperintah mah ku Allah dikeprakan ge moal. Berarti kan innamal ghaibu lillah. Nabi Allah Musa tidak punya kekuasaan apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Ketika haus Kangjeng Nabi Allah Musa di padang Ti bersama rakyat Bani Israel. Dikurung di padang Ti. Musa, haus kamu. Demo kabeh masyarakat. Jadi ulah aneh masyarakat demo ka pimpinan teh tiba heula. Bani Israel demo ka Kangjeng Nabi Allah Musa, haus Musa. Larikah Nabi Musa atas demo itu? Tidak. Ente dihadapi oleh Kangjeng Nabi Allah Musa. Carana munajat ke Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah nurunkeun wahyu melalui malaikat Jibril alaihissalam, edib biasokal hajar, tenggelkeun tongkat mukjizat Musa karena batu, begitu ditenggelkeun mancer 12 mata air di tengah-tengah padang Ti. Istimewa, sangat luar biasa. Itu atas perintah Allah. Sampai meh diperintah mah dikeprak-keprakeun ge gadon batu nanu ajur. Innamal ghaibu lillah. Masya Allah, luar biasa ieu teh. Mantakan junjunan ulah dilayanan jeung ulah dilawanan, palayati biha illah wa innama alayya atabli. Anjeun mah terus bae dakwatul islamiyah, ngeluruskeun akidah manusia supaya iman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang berkata, orang-orang yang anu menghina, anu terus bae eta teh yang menceloteh, biarkan anjing menggonggong kapilah tetaplah berlalu. Tah kitu tipikal para dai-dai, para ustad-ustad, terus dakwah ulah risieun karena rongrongan anggap anjing model pas gitu. Tuh kan gitu kan, takarak mantap luar biasa. Biarkan anjing menggonggong kapilah tetaplah berlalu. Ieu mah anjing tar ngagonggong kapilah cicing beblon. Gara-gara berkatan doang. Pantaziru ini ma'akum minal muntazirin. Pantaziru, kami siap menunggu. Lamun memang terpercaya kene bae, siap menunggu di penghujung kehidupan. Kau yang tidak percaya terhadap Allah pasti bakal percaya. Kau yang tidak percaya tidak terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, sebagai rasul, di penghujung kehidupan saat ruh geus datang ka tikoro, kau pasti percaya. Kau yang tidak percaya terhadap istimewa para wali-wali Allah di penghujung hidup, kau pasti akan percaya. Kurang kumaha Fir'aun alaihi laknatullah, mbahna kafir, mbahna moyangna nu ngaku pangeran lain bantrak-bantrak. Ada rabbukumul a'la, pidato di tengah-tengah masyarakat bahwa nyana teh mendemokan dirinya sebagai Tuhan yang paling tinggi. Kan biadab Firaun, maka eta disebutna mbahna kafir. Hai Firaun, saat-saat modar mah menjelang sakaratul maut, menjelang ieu nyawa geus aya dina tikoro, nyana kakarak percaya
sangat luar biasa percaya. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Ayo sagede Firaun mbahna kafir, roh geus datang ketika roh nyana ngomongkeun amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya percaya terhadap Tuhan Musa, Tuhan Harun. Tapi kan iya geus ditutup pintu tobat. Ditijak ku malaikat Jibril, kemana aja lu Firaun? Baru sekarang. Kan gitu kan. Mantakan ditunggu di alam akhirat. Pantaziru ini ma'akum minal muntazirin. Iyalah tantangan nu sangat luar biasa. Kaceun kuari dengan ngomong kumaha bagi orang-orang kafir. Kaceun kuari orang-orang kafir dengan ngomong kumaha bagi merendahkan umat Islam. Geura para rae engke di alam akhirat tonton ku urang bakal. Mudah-mudahan orang engke di alam akhirat bisa nonton orang-orang kafir, amin. Mudah-mudahan di alam akhirat bisa nonton jelema-jelema nu menghina terhadap umat Islam, amin. Nonton jelema-jelema nu menghina terhadap para kiai-kiai, amin. Ya Allah ya Rabbal, mudah-mudahan orang diberi kekuatan ku Allah. Mudah-mudahan orang diberi kekuatan ku Allah, diberi taufik, diberi hidayah, maut mal kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa idza azaqana nasar rahmah wallahu a'lam bishawab. Dua bae heula ngajina. Masyarakat di jamaah geus neuluk kajem kabeh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Fala tajallu mutabiana wa Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Shallu wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.